Loba deui jalma anu nempuh kana ilmu. Wow, malah santrena tuh loba tuh pasantrena loba, santri loba. Ajeung nih balatak atuh. Geus hese milihanana jangan loba. Nah eta seueur jami anu menepukan ilmu, tapi pazalla ti soledat. Ti soledat jalmina. Nya, pazalla ti soledat. Tuh gitu. Nya, seueur kan orang-orang ti soledat tina ilmu. Ilmuna kurang kumaha lobananya. Hasil pinter ieu atuh ngan oge bari yang pinter mah ngaji teh pan. Ereh teu kudu lila. Nah, ngan kurang kesungguh-sungguhan tamangka akhirna fazalla. Ti soledat dina ilmu sufi mahnya bisa termasuk ti soledat merasa bangga dengan kecerdasanana. Bro, bangga tuh awak pinter mahnya. Awak pinter bangga. Kabatur ngahinakeun sia rese pisan. Gitu nya. Akhirna merasa bangga diri, meraih jabatan, mutak-mutak ngatik jabatan, we nya cilaka, we. Begitu ngotak-ngatik jabatan, ku sorangan ku takatik, eta teh jaman pernah menempuh ilmu, ngan kurang ikhtiar, kurang kehati-hatian, kurang ikhtiar, nya mangka ti soledat. Loba ti soledat ajeungan oge nya. Kurang kumaha ilmu, na tuh udah loba. Jabatan atuh ge nya jabatan dipake ngotak-ngatik ku soranganana, ayeuna pazalla ti soledat. Ti soledat.